Mawi abdi hapunten sareng reng-rengan mayunan sila teh sanes kanten hapunten wa margi nalika ngadoa langana kieu kan aya sunah di rasulihi dina ieu sasi Maulid Rabiul Awal urang nyuhunkeun di dieu aya sanes kalebaran barokah karomahna kang urang anu dongkap ka dieu insyaallah punten al-fuqahna aya acara ieu silaturahmi jalan kanggo tetep urang ngabule da ibadah lah di kuburan mah jeung teu ngemut saha nu bade ngagaji saudara ieu lamun tos kapendak ieu subhanallah hayang di Pakusuma hartosna mitembeyan ngabukbak ieu Allah janten perkampungan Ciparigi upami namina parigi di mana-mana aya mugi sing kabuka urang di naon hartosna parigi aya di Jakarta disebut ge pariuk maka nyambung sabab aya tu bagus parigi di kidul oge insyaallah dan Ciparigi itu janten silsilah da ieu nyambung sing ka Jamban Sari oge ka tempat simkuring paentan tukang kuburan anak margi aya wira utama Cibatu dugi ka dieu dugikeun ka Kertabumi di Kuriling tah ieu salah seueusna yang di Pakusuma aya dina buku ageungna Bilik Priyogi informasina eta nami di Pakusuma aya di simkuring Tin Laundayan Pangeran Haur Kuning mangga dicucut sabenaon ka dituna ka Sunan Gunung Jati jadi ieu kada dimumulek habis tata hormatna urang selaku orang masyarakat ieu sanes bade memetan mujahidan kamari ateuna ngiring ajrih ibadah menawi hapunten bilih kirang adab tadi abdi ngiring sila di patupatan kan gitu nalika Bapak MUI nuju ngadoa gitu wah gitu hapunten da subhanallah pilih cenah aduh cenah mending geuningan nuju ieu cenah tos ieu bedana pun adi cenah salik muhun tadi geger-geger sabab nalika aya kajadian wah punten ieu kang pentengan abdi paetnya abdi diulem ka Batu Hiu nya dina acara ruat jagat di Batu Hiu beres dinten ieu enjingna di seblok tsunami kunaon da ngadoaana tiap bumi bari ngaden sadaya eta mah sanes kadinya ngan kitu nya kurma urang mah sarilah sadaya main kata ka hadijah kasih oheng isukan lain naon da sampai anu gaib mah padawi akrab jeung bisiril pokok ibi wa ahlu goib sok mang orang ieu keun mumpung ieu ke urang mau sholawat di dieu nya ngagungkeun Kanjeng Rasulullah nah ieu doakeun ieu yang di Pakusuma ku hidep ngiring samina wa atona ku abdi urang adanan punten bageur ieu pamuka ngawa urang adanan ai kulon mana di desa kaditu kaditunya manika yang di Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم شهادة سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله sadayana para sepuh sareng pinesepuh kubados ngiring sedekah doa di tempat kali wargi abdi sadaya pamugi Allah masihan kabarokahan Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi kafana bina kasini bakai nabusna bihurmati Rabbi kafana ibadati wahdina husna bihurmati Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi kafana bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim Rabbi kafana bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na والعناية والإجابة من أججني في علمك الكرامات عيان لك بسما وارث بالحج عنا وإلى أنتم على الجماعة أسألك الإجابة بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بالبركة والكرامة شر القدير ولي الله بالبركة والكرامة شر القدير بالله ولي الله atas mudun tuh entas wah Iya tanah iya masih perorangan. perorangan Pak entas
sabanda saraksa sariksa sapihanean. Aplikasi. Lanjut. Kompak macet. Sampurasun. Rampes. Salam rahayu. Rahayu. Salam CRP. Macet. Kacida. Moga selamat perjalanan. Perwujudnya jahitnya ibu biasa Sangkan ayam abatna sasak panjang di Cimuntung jadi batas gigi ambung jalan ngalur Aturan kanu Sulaimana maka salawer. Karunya anu kahalang. Sok salawer. Sedekah di bulan Maulud. Jalan di Pakusuma kawanku tenan sudah ngait rasa budaya situsna untuyan pulang eksina makaya mabana jangan di Pakusuma warisan luhuran jangan di Pakusuma warisan karunia